bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga pernah jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku kunaon sih gak gede cari gitu malah mewek goblok. Ente edannya suara sih yang ngenahan banget sih jika nu ngajikan mayit. Geus heula ah. Aing lapar balik lagi dari heula. Oh, emang saya puasa? Ya setengahrian atuh. Meunang mun pahala saeutik keneh mah setengahrian ge, penting kan aya niat puasa. Ini yang jebrok-jebrok setengahrian jika budak TK wae. Bulan puasa ayeuna mah geus bareto. Weh kieu mah bareto teh sok aya budak bobledagan. Nyonya bedug panan. Dah ayeuna sepi kieu. Aduh, asa ku kangen teh suasana bulan puasa bareto. Aduh, ieu budak puting-puting salamun. Hei, Jar, berang sih ya? Untuk kon ieu we kurang kangen basa-basa suasana baheula deh. Atuh, Jar, aing sok kangen deh. Baheula bulan puasa lamun ngarak bedug budak leutik teh. Tapi nah ayeuna tadarus ge nepi jam 5. Tapi ayeuna jam 10 ge geus dibubarkeun. Ulah pake speaker. Kangen lah zaman baheula teh mana. Heuh kon ayeuna mah tarawih teh diparake alesan. Kolobana maroh HP, foto-foto parake pansos. Lain bansos deui Jar. Cobain ku sia bayangkeun. Keur salat ge di TikTok-keun, dijieun TikTok. Aduh aing mah. Naik baju salat, update status, pengen tarawih. Aing budak ayeuna. Jadi ibarat teh kos masih ya. Lainnya ku karena Gusti Allah teh ya. Astagfirullah. Ramadan ini mah teu saenda baheula. Kon ayeuna mah urang cuma bisa ukur ngadoa we ka Gusti Allah. Mugia we Ramadan ayeuna bisa mereka berkahan kesadaya umat. Nya Jar. Moga-moga we nya sing jadi barokah kami umat Islam mau jalankeun di bulan puasa. Geus atunya aing balik heula. Ieu naik nyingkong ongko ka masjid sambil tadarus. Ya, Jar, Jar. Yo, assalamualaikum.